A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alajengkeun hanca salajengna perkawis hal. Mudah-mudahan manfaat kang urang sadayana nyungkeun bantosan like, subscribe, sareng share-na. Mudah-mudahan manfaat. Babul hali ari eta bab mertelakeun hal. Halu ari ngaran hal. Huwa ari ngaran hal eta alismu isim al mansubu anu dinasobkeun al mufassiru anu mertelakeun lima kana perkara in baham anu narima samar itu perkara minal hayati tina pirang-pirang tingkah. Nahu qaulika contohna seperti ucapan anjeun jaa jaidun raqiban kana lapad jaa jaidun raqiban. Jaa hartosna parantos datang. Saha jaidun ki jaid raqiban halna tutumpakan. Jaa jadi fi'il, jaidun jadi fa'il, raqiban janten halna. Tingkahna datang jaid ka hiji jalma teh bari tutumpakan. Jadi logatna pake bari eta napi halna. Wa raqibtu al-farasa musrajan sareng kana lapad raqibtu al-farasa musrajan. Raqibtu fi'il fa'il numpak kaula al-farasa janten maf'ul kana kuda musrajan janten hal. Walaqitu sareng kana walaqitu Abdullahi raqiban sareng kana lapat laqitu Abdullahi raqiban. Laqitu pendak saha tu kaula Abdullah kaki Abdullah raqiban bari tutumpakan. Wama sareng perkara asbaha anu nyarupan itu ma zalika tina tu kabeh. Wala yakuna sareng teu bukti naon al halu hal ilan nakiratan angin isim nakirah. Wala yakunu sareng teu bukti itu hal ila ba'da tamamil kalami angin saparantos sampurnana kalimah. Wala yakunu sareng teu bukti naon as-sahibuhu anu ngabogaan itu hal illa ma'rifatan angin isim ma'rifat. Babu tamyizi ari eta bab mertelakeun tamyiz. Tamyizu ari ngaran tamyiz eta huwa ari ngaran tamyiz eta alismu isim al mansubu anu dinasabkeun al mufassiru anu mertelakeun lima kana perkara in bahama anu narima samar itu perkara minaz zawati tina pirang-pirang zat. Nahu qaulika seperti ucapan anjeun tasabbaba tos ngocor. Saha jaidun ki jaid naonana arokon kesangna. Maksudna mah tos ngucur ti ki jaid teh nyaeta kesangna. Tasobaba eta jadi fi'il, jaidun jadi fa'il, arokon janten tamyiz. Logatna naonana eta apa nih? Wa tafaqa'a sareng parantos montok saha bakrun ki bakar naonana sahman gajihna gendutna awakna. Wa toba sareng seungit saha Muhammadun ki Muhammad naon nu seungit teh nafsan awakna ki Muhammad. Toba jadi fi'il, Muhammadun jadi fa'il. Jumlah fi'liyah. Jumlah dianggap jumlah teh lamun tos cumpon fi'il sareng fa'il. Nafsan teh janten tamyiz. Logatna naonana jeung kedah
nasab hukum asalna. Wa istaro itu tos meser kaula isrina kana 20 naonana gulaman bujangna. Wa malak tu sareng ngapimili kaula tis'ina kana 70 apane nak jatan bebikangna. Wa zaidun sang ari Zaid eta akramu anu leuwih mulya min kati anjeun aban naonan aban bapana. Wa ajmalu sareng leuwih alus min kati anjeun naon leuwih alus teh naonana wajhan wajahna. Wala yakunu sareng tebukti tu tamyiz ilan nakiratan angin isim nakirah. Cirina isim nakirah eta aya tanwinan, cirina isim nakirah teh eta aya tanwin. Wala yakunu sareng tebukti itu tamyiz ila ba'da tamamil kalami angin sabada sampurnana kalam. Salajengnya babul istisna. Babul istisnai jadi eta bab martelakeun istisna. Wa huruful istisnai sareng ari pirang-pirang huruf istisna eta samaniatun aya 8 wahia ari sareng ari huruf istisna anu 8 eta ila lapad ila hartosna salian wa gairu sang lapad gairu hartosna salian wa siwa lapad siwa wa suwa sareng lapad suwa wa sawaun wa sawain sareng lapad sawaun sawain wa hola sareng lapad hola hartosna sadayana sami salian wa ada sareng lapad ada wa hasa sareng lapad hasa. Pal mustasna maka ari kalimat nu di istisna bi ila ku lapad ila eta yunsobu dinasobkeun ieu mustasna idza kana di mana kabuktian naon al kalamu kalamna talaman nu sampurna mujaban tegasna manu sampurna. Nahu contona koma parantos ngadeg saha al qaumu hiji kaum ila jaidan angin ke jaid ieu kalam tam anu mujab nu sampurna fiil fa'ilna nganggo lapad ila jaidan. Lamun aya lapad ila tina kalimat tam tina kalam tam maka mustasna kudu nasab. Wa kharaja sareng tos kaluar saha nasu manusia ila amron angin ke amar. Jadi nasab lamun kalamna sampurna tam mujab. Wa in kana sareng lamun bukti naon al kalamu kalamna manfian kalaman pi anu ngahenteukeun nu nganapikeun taman tu sampurna jaja maka kenging pihi dina istisnana dina mustasnana naon al badalu gaganti wan nasbu sareng nasab alal istisnai bari tetepan kana istisnana. Contoh Nahwu contona qomal qaumu illa jaidun wa illa jaidan tiasa dibacana janten badal na fa'il kalerasan fa'ilna al qaumu maka kedah dibaca rofa jadi illa jaidun atanapi tiasa oge dibaca nasab maqamal qaumu illa jaidan. Wa in kana lamun bukti kalamna teh kalamun nakeson wa in kana
lamun bukti naon al kalamu kalamna nakisan kalam nakis teu sampurna kana maka bukti itu istisna ala hasabil awamili kana ngitung-ngitung pirang-pirang amilna. Nahu contona maqama teu ngadeg teu sampurna i kalamna. Kalam nakis kurang ujug-ujug aya illa jaidun angin ki jaid. Jadi dirofa ke dia mah. Wa ma darabtu jeung henteu neungge kaula illa jaidan angin kaki jaid. Tarkibanna janten maf'ul lah. Wa ma marartu jeung teu ngaliwat kaula illa bi jaidin angin kaki jaid. Tarkibana jadi jar majrur jaidina pake bi jadi dimajrurkeun. Wal mustasna sareng ari anu di istisna bi goiri ku lafat goiri wasiwa wasuwa wasawaun. Amun di mustasnakeun teh ku lafad goiri siwa suwa sawaun majrurun maka kedah di jrkeun eta kabeh la goiru teu meunang henteu. Wal mustasna jarang aya di istisna yang sareng aya di istisnaan bi khala. Lamun mustasna ti ku lafad khala wa ada wa hasyawa ya juju maka meunang aranjeun kabeh yanas buhu dinasabkeun mustasnana wajaruhu atanapi dijerkeun jadi meunang dinasobkeun. Lamun ku lafal khala ada hasya istisnana maka mustasnana tiasa dibaca nasab atawa jar. Nahu contona qoma parantos ngadeg saha al qaumu kahiji kaum khala angin jaida dibaca nasab atanapi tiasa oge dibaca qomal qaumu jaidin tiasa. Wada sarang ada amron ya amar tiasa dibaca amron atanapi amrin jadi mun macana maqama maqaumu qoma parantos ngadeg saal qaumu kaum ada amron wa ada amron angin ki amar bisa dibaca fathah nasab aw amrin atau bisa dibaca amrin hasroh wahasa jaidan gitu biasa atau mau jaidan badai jaidin. Babula wallahu a'lam bishawab.